Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daraman. Alhamdulillah tepang deui di Pedang Bumi Channel dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu simkuring bade mendarkeun atanapi ngabahas ngeunaan materi kelas 7 nyaeta tata krama basa atanapi undak-unduk bahasa Sunda. Begituna sadaya nonton videona dukung atanapi rojong channel YouTube-na nyaeta Pedang Bumi Channel ku cara pencet subscribe, like, share, jeung komen. Hayu urang pedarkeun urang bahas ngeunaan tata krama. Tata krama basa atanapi undak-unduk basa teh nyaeta aturan sopan santun dina ngagunakeun basa anu diluyukeun jeung kaayaan umur, kalungguhan, sarta situasi anu nyarita jeung nu diajak nyarita katut nu dicaritakeun. Hartina tata krama teh aturan sopan santun dina ngagunakeun basa anu diluyukeun jeung kaayaan umur. Janten kedah kumaha urang nyarios jeung sapantaran jeung sahandapeun oge jeung saluhureun. Teras tata krama basa ngawengku tilu bagian. Anu kahiji nyaeta ragam basa cohag atau kasar. Anu kadua ragam basa loma atau sedeng, jeung nu katilu ragam basa lemes atau hormat. Dina kahirupan sapopoe anu sok dipake nyaeta ragam basa loma atau sedeng jeung ragam basa lemes atau hormat. Sedangkan ragam basa cohag atau kasar biasanya dipakai atau dilarapkeun pikeun sato atau dina situasi anu khusus seperti keur ambek, contohna nyarekan atau pasea. Terus tujuanana naon sih kedah aya tata krama basa? Tujuanana nyaeta pikeun silih ajenan atanapi silih hargaan jeung pada sasama. Sanes bade ngabeda-bedakeun harkat manusia. Terus asupna tata krama kana basa Sunda ti abad ke-17 dina mangsa sabagian Tatar Sunda kareh ku Mataram. Artina kareh nyaeta aya dina kakuasaan Mataram. Utamana aya di wewengkon Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Bandung, Sukabumi, jeung Cianjur. Sanajan tata krama basa teh mangrupa pangaruh ti batur, tentu aya salahna komiku urang dipiara oge dipake. Margi ngandung hal anu positif pikeun kamangkaran tata krama basa khususna sarta tangge silih ajenan jeung pada sesama. Kukituna di handap ieu aya contoh kecap-kecap dina tata krama basa. Kang kumaha damang? Alhamdulillah damang. Kumaha atuh sawangsulna? Alhamdulillah sami pangestu damang. Upami akang kamari mulih di mana? Oh, kamari wangsul di Jakarta. Oh, sukan teh kamana kamari da dekat tinggal gitu biasanya sok nongkrong di bumi gitu di payung bumi bari ngopi. Mung sakitu pedaran ngeunaan tata krama basa atanapi undak-unduk basa punten beuh aya kalepotan lahilap tonton terus video-video salanjutna di Pedang Bumi Channel. Hatur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.